Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal irfan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mahmusi ila yaumil adyan. Amma ba'd. Para sepuh, para hujat, para jamaah pengawasan Masjid Jami Raudhatul Jannah, mugia sadayana senantiasa dimuliakan ku Allah. Sadayana dipaparin kekuatan iman sareng Islam, dipaparin taufik hidayah. Mugi-mugi urang sadayana kainsyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengawasan mulia urang hadis tangkihul qaul. Ayeuna bab ka-30 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wa salasun fi fadilati tarbiyatil auladi. Bab anu ka-30 hiji nerangkeun keutamaan tarbiyatil aulad, ngadidik anak-anak. Urang ngadidik, memberikan pengetahuan, memberikan adab anu bagus terhadap anak, itu bagian tina fadilah, bagian tina keutamaan. Pasien keutamaan ku Allah Subhanahu wa taala. Diawali hadis Rasulullah SAW diriwayatkan ku Anas bin Malik. Dawuh Nabi teh kieu, al-ghulamu yu'aqu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yumadatu anhul adha. Ini bagian tina pendidikan anak dimulai umur dini, dimulai umur sampai dilahirkan. Di antaranya saur Nabi al-ghulamu, anak anu dilahirkan teh yu'aqu kudu diekakan, dipotongkeun kambing eka. Yaumas sabi'i poe 7 hari setelah ngalahirkeun. Anak lalaki 2, anak awe 1, eka. Diperintah ku agama. Terus sama anak itu dikasih nama anu bagus, namana ulah nama anu menyinggung ke anak. Anak namana nama anu syukur-syukur, namana anu ngagaduhan pengertian doa. Itu lebih bagus. Supaya kalau menyebut anak berarti langsung mengaduakeun ka anak. Sampai sifatna. Terus wa yamatu anhul ada. Yang dihilangkeun tina eta anak al ada hal-hal sifatna wabah penyakit. Leutik kene anak teh tos kudu diropea, diurus, dijauhkeun tina hal-hal wabah penyakit anu mantap nganyakitkeun ka anak urang. Itu kewajiban orang tua. Kaifa idza balagha sita sinin, di mana anak itu sampai umur 6 tahun, udiba, maka diberikan pelajaran. 6 tahun itu seolah tos pintar, tos mumayyiz, berikan adab, berikan pelajaran orang tua guruna, berikan adab, tata krama, sopan santun. Pada balagha tis'a sinin, maka ke anak kita sampai umur 9 tahun, anak urang umur 9 tahun, kita tos uzila firashuhu, maka tos kudu dialihkeun tempatna, tempat sarena, tempat istirahatna, kita kudu tos dipindahkeun, tos dipisahkeun dengan orang tua di umur 9 tahun, karena tos mulai murahik, mulai pintar, pisahkeun sarena, bahkan tempat mandina. Eta bagian tina cara ngadidik anak anu baik. Faida balagha salasa asharata sanatan, bila mana ke anak nyampe umur 13 tahun,
anak tos umur 13 tahun berarti tos mulai belum balik. 13 tahun kita berarti sekolah SD untuk menjelang SLPP. Lamun anak tos umur 13 tahun duriba ala sholati, lamun meninggalkan sholat wenang dipukul ke orang tua. Pokok kumaha ya? Gue berarti pukulna anu biasa ulah menyerikeun ulah sampai bahaya. Mesin truk sukuna gitu misalnya, ya disebat nyere lah kira-kira sedidi. Kita umur 13 tahun. Kalau anak dari sholat, carekan ke ibu bapak, bisa dipukul dua hak anak. Tapi mukulnya udah banyak. Pada balago sita asal sanatan. Bila mana anak terus umur 12 tahun, udah terus balik, pintar, tamat sekolah nambah. Mulai SMA, mulai SLTA. Nah, zawajahu abu, maka ngawinkeun kana anak sahabatna. Jadi bapaknya segera yang berjodoh. Kamu tahu umur 16 tahun. Nah, tapi awas, mungkin 16 tahun lamun baheula beda. Jeung ayeuna. Beda. 16 tahun sebalik. Nah, ayeuna urang kudu tetap 16 tahun mungkin berbanding di zaman ayeuna sesuai dengan kaayaan zaman umur 19 atau 20 tahun. Beda yang terjodoh. Di bapak anaknya ternyata kewajiban dengankan dijodohin anak. Kewajiban. Nah, terus gitu, terus menang ya anak dijodohin anak. Kumaha tindakan bapakna? Summa akhadha biyadihi, maka terus bapakna megang leungeunna, cekel leungeunna ku bapakna si anak teh. Baik anak lelaki maupun anak awewe. Cekel tanganna bari bapakna mamatahan. Masih pelajaran. Waqala bapakna ngomong kieu. Wahai anaki, qad adabtuka wa 'allamtuka. Wahai anaki, ieu bapak geus mere adab ka anjeun, mere pelajaran jeung ngajaran ka anjeun. Wa ankahtuka jeung ngawinkeun bapak ka anjeun. Terus dikawinkeun cekel tanganna. Bapak geus ngadidik, geus mere nafkah, geus nyakolakeun, geus magan ngaji, geus ngapasantrenkeun, geus ngawinkeun. Tah, ibu bapana ya, jarkeun ibuna tentuna. A'udzubillah, cek bapak teh a'udzubillah. Bapak nyalindung ka Allah min fitnatika, tina fitnah anjeun anak. Anu bakal jadi fitnah ka orang tua. Fit dunia fitnah di dunia. Wa adabika jeung nyalindung bapak ka anjeun tina siksa anjeun fil akhirati di akhirat. Kitu tah. Urusan balai fitnah di dunia, fitnah agama, bapak geus ngajaran ka anjeun. Termasuk urusan siksa akhirat seolah bapak bertanggung jawab. So anjeun geus balik, anjeun geus boga suami jeung boga istri. Sampai gitu ngadidik seorang ibu bapak kan jadi anak. Nah, eta diterangkeun kada fikihnya dari kitab Ihya Ulumuddin Alif Al-Imam Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Al-Ihya oge aya tentang adab. Nah sampai itu urang eta bagian tina pendidikan tarbiyatul aulad. Nah, mau baca kamu rosok akad nikah
sok aya serah terima eta maksudna serah terima teh eta ibu bapana teh ngan diwakilan ku batur duluna mah serah terima teh ibu bapana ulah diwakilan ku batur kalau bakal nikah serah terima bapana nangtung langsung maksudna ke anak mematakan ya bagusna eta hadis dijelaskan ku Sayyidina Anas bin Malik seperti itu Rasul mematahkan ke orang dina tarbiyah mendidik anak dimulai lahir sampai di nikah. Terus kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manahila walidun waladahu abdola min adabin. Soal kanjeng Nabi manahila teu barang merek walidun ibu bapana waladahu ka anakna abdola kanu leuwih utama min adabin hasanin dina barang merek pendidikan sopan santun adab anu bagus. Jadi sebenarnya induk bapak teh ngadidik anak ngajaran anak membiayai sekolahna pendidikan anak pengajian anak eta ibu bapakna berarti tos merek adab anu bagus ka anak. Eta dibanding jeung pamer induk bapak anu sifatna materi harta tetap lebih bagus merek pendidikan adab ka anak. Hadis riwayat Tirmidzi dari Imam Hakim riwayat dari Amr bin Sa'id bin Al-As. Jadi anak eta kudu syukur diberi pendidikan baik ke orang tua. Ya, sakolahkeun di pesantren teh dididik eta syukur. Si anak ulah nganilai pamere kolot teh ulah nganilai harta bae. Ulah nganilai duit bae. Kolot geus ngabiaya pendidikan. Itu termasuk pamere anu paling bagus cek agama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ayyuhadibar rajulu waladahu khairul lahu min ayyatasaddaqa bis-sa'i. Nah, salu Nabi la ayyuhadibar yakti yentah merek adab merek budi pekerti atau dulu seorang manusia bapak atau ibuna waladahu kana anakna mere adab, mere tata krama, mere pelajaran sopan santun, pendidikan eta khairun lebih bagus lalu disebut kajalma min ayyata sodako dibanding sodako bisoid sodako satu sok saliter atau sakilo lebih. Jadi dalam ukuran ganjaran lebih gede, lebih bagus merek pendidikan ke anak dibanding sodako 1 liter atau 1 kilo. Kita artinya utama-utamanya pendidikan ke anak. Itu hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Jabir bin Samurah, termasuk hadis hasan menurut para hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam Nabi akrimu auladakum wa ahsinu adabahu. Nabi berkata, akrimu muliakeun ku aranjeun auladakum anak-anak aranjeun, muliakeun anak, hormati, hargai, hormati anak. Wa ahsinu adabahu jeung kudu ngabaguskeun kana budi pekerti anak. Mana muliakeun anak? Muliakeun anak ku ilmu. Muliakeun anak ku biaya, ku nafkah. Muliakeun anak secara pendidikan. Muliakeun anak ku mahasinul akhlak. Ku adab-adab anu bagus. Itu cara ngamuliakeun anak. Jadi ulah kabalik, ulah salah. Kalau ngamuliakeun anak diumbar bae anak. Masalahnya terus bareng itu mulai ngamuliakeun ngabahayakeun cara ngamuliakeun anak orang.
Jadi berikan adab pendidikan ilmu ke anak, cara ngamuliakeun anak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayul goma kasiduhu wal yu'addi waladahu. Orang biasanya hidup manusia terkadang memang tersepi tidak soal hasud dan dengki hasud, baik di sesama tetangga baraya terkadang kerabat terjadi saling hasud. Soal hasud itu termasuk dosa gede. Hasud juga berikan batur supaya batur hancur, berikan tetangga segala macam supaya batur hina, itu termasuk hasud. Jampena diantaranya, jampena lamun kurang udah sampai terkena hasud. Diantaranya saur Nabi man arada ayyul dhamma kasidu. Sahajar ma anu ngarap-ngarap ayyul dhamma yang tadi dihinakeun kasidu tukang hasud ka jalma supaya nu hasud ka urang eta oke jadi hina, baik hina pandangan Allah maupun hina pandangan manusia. Lamun hayang hina sorangan jeung sok hasud ka urang, saur Nabi walin adi bualadan, maka kudu mere tata krama ka anakna jalma nu dihasud. Jadi urang lamun bener-bener ngadidik anak, berikan adab pelajaran nu bagus ka anak, jalma nu rek hasud ge bahkan dia jadi hina. Jadi artinya kemuliaan seseorang nu bener-bener ngadidik anak pelajaran anu bagus, aya nu hasud ge tetangga baraya, nu hasudna justru jadi kena jalma anu terhina. Nah, itu faidah dina ngadidik adab anu bagus. Terus pokoknya Nabi alaihi salatu wassalam an-nadru ila wajhil auladi bisyukrin kan-nadri ila wajhi nabi. Itu luar biasa. An-nadru mandang, ningalikeun ya. Kasara ila wajhil aulad karena wajah anak-anak urang. Anak-anak urang ditingali wajah anak urang. Anak nu kaiji, anak kadua, anak lalaki, anak awe. Ditingali ku ibu bapana, dipandang. Mandang anak disupin kalian syukur. Syukur bukan anak lalaki, syukur aya bukan anak awe. Syukur anak aing. Syukur ka Allah diamanatkan anak. Pandang sabaraha ge anakna, opat anak pandang saopatna. Bukan anak 10 pandang 10. Bari syukur ka Allah, syukur dibere anak laki sekian, anak awe sekian. Itu anak eta rezeki sarua bae, nikmat anak. Di samping amanah, hakikatnya adalah nikmat bagi kedua orang tua. Pandang secara syukur ke Allah. Eta memandang wajah-wajah anak-anak urang bari syukur ke Allah. Kan nadri ila wajhi nabihi sarua ganjaranna seperti ningali kana wajah nabi na jalma. Sara urang jeung ningali kana wajah urang jauh ka nabi. Terus katinggal ku nabi 1400 tahun leuwih teu nembok ka nabi. Aya meunang pahala faidah ningali kana wajah nabi, tinggal ningali kana wajah anak-anak urang. Tapi wajahnya dengan syukur, bukan dengan marah. Jadi ningalina karena wajah-wajah anak orang bersyukur ke Allah di depan anak. Eta termasuk adab. Jadi udah mandang senang karena wajah anak, termasuk eta oge bagian pendidikan anu bagus ka anak. So anaknya pasti senang.
Namun orang tua memandang anak senang, pasti anaknya senang. Bisa baliknya kalau orang tua memandang anak bengis baik, kayak anak-anaknya mungkin balik nas, bengis anaknya. Ya. Nah itu kalau hadis Rasul penting kalau tentang tarbiyatul aulad, di antaranya cara mendidik anak-anak orang menang keutamaan di Allah, menang ridho di Allah, menang kelebihan di agama. Itu pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan sakit itu mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wal maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.